warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang masih diajar materi pangajaran biantara. Masih inget pan nu kumaha nu disebut biantara teh? Yuk urang regepkeun sasarengan. Ieu contoh biantara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dina indikator pencapaian kompetensi, dinten ayeuna urang kedah tiasa meragakeun teks biantara. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade biantara. Naon wae padika dina biantara teh? Hal anu kudu diperhatikeun nalika biantara anu kahiji nyaeta sora. Sora teh aspek anu paling penting dina biantara. Tingkat sora bakal mangaruhan kana nepina biantara. Lamun sorana laun, tangtu moal bisa kadenge secara jelas. Lamun sorana tarik teuing, engke anu ngadenge moal ngarasa nyaman. Anu kadua nyaeta lafal. Nalika biantara, usahakeun unggal kecap dilafalkeun atawa diucapkeun kalayan jelas. Ulah nepi ka salah ngucapkeun. Hidep tiasa ngalatih lafal. Carana ku ngucapkeun KB huruf abjad ti A nepi ka Z kalayan tarik sababaraha balikan. Anu katilu nyaeta lentong atawa intonasi. Urang kudu bisa milah mana kalimah biantara anu diucapkeun ku nada handap atawa secara biasa-biasa wae, jeung mana kalimah biantara anu diucapkeun ku nada luhur. Salian ti eta, urang oge kudu merhatikeun irama sora. Mana anu kudu diucapkeun ku tempo laun, jeung mana anu kudu diucapkeun ku tempo nu antereh. Sarta perhatikeun oge katangtuan dina mere jeda. Lamun urang biantara make teks, ulah nepi ka nabrak titik jeung koma, tapi eureun heula sakedeung. Anu kaopat, hal anu kudu diperhatikeun nalika biantara teh nyaeta gestur. Ngawengku dua hal, nyaeta mimik muka atawa ekspresi jeung gerak anggota awak, utamana leungeun. Gestur nalika biantara kudu disaluyukeun jeung eusi biantara. Usahakeun gestur anu ditampilkeun katingali wajar, ulah kamalinaan, tapi teu kurang ekspresina. Salian hal-hal anu kudu diperhatikeun tadi, aya oge metode dina nepikeun biantara. Anu kahiji nyaeta metode impromptu. Nyaeta biantara anu dilaksanakeun sacara ngadadak. Dina ieu metode teu nyiapkeun naskah biantara saencana. Jadi anu biantara teh langsung prung wae nepikeun hal anu hayang ditepikeun dina biantarana. Anu kadua nyaeta metode ngapalkeun. Anu dimimitian ku nyieun naskah biantarana, tuluy eta naskah teh diapalkeun. Jadi nalika nepikeun biantara mah ditalar, geus teu mawa naskah deui.
Anu katilu nyaeta metode naskah atawa metode maca. Sameme biantara naskahna disiapkeun heula. Nalika biantara eta naskah teh kari dibaca. Sanajan maca, orator kudu tetep komunikatif ka pamiarsa. Jadi panitena henteu tuluy fokus kana naskah biantara. Anu kaopat nyaeta metode ekstemporan. Naskah biantara anu disiapkeun ngan mangrupa catetan leutik anu eusina garis besar hal anu hayang ditepikeun dina biantara. Nalika prung biantara dilakukan secara improvisasi tapi disesuaikan jeung catetan anu geus disiapkeun tea. Sakitu pedaran ngeunaan padika biantara jeung metode biantara. Mugia manfaat. Sampurasun.